Aya kubagja kanca kasumpingan incu buyut tipu serdaya amarta bagea kaharep Arjuna incu eyang. Nah, Arjuna kaharep beda deh sorana kos kieu banget aja. Nah, nyung seureuyku. Sok ieu mah da kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin al-tahirin amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin tabarukan bi dzikri. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Al-ayah wallahu a'lam bi muradihi wa rasulih. Wa qala an-nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam aksiru min dzikri hadhil ladati. Al-hadis wallahu a'lam bi muradihi wa rasulih. Hadratil mukarram wal muhtaram, para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para ustad, para kesepuhan, para habaib, para tokoh-tokoh agama, alladzi lam yuzkar ismuhu, anu tetiasa disebatan namina hiji-hijina, namun insyaallah kegirangan rasa hormat, rasa takzim, rasa mahabbah pribados kamarantena urang doakeun mudah-mudahan para alimil ulama, para ustad, para kiai, guru-guru urang sadayana sing paranjang yuswana, amin. Tambih-tambih kabarokahan ilmuna, tambih-tambih milik rizkina, tambih-tambih santrina. Mudah-mudahan para santri anu aya di dieu sing janten penerusna para alimil ulama, amin ya rabbal alamin. Kuring ngaraos bingah amar watasuta, bingah nuka giri-giri, kabingah jeung kabagjaan abdi teu tiasa diukur ku carita sanajan sakumaha endahna bahasa. Wire alhamdulillah dina wengi ayeuna pribados anu linggih di Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor handapkeun Gunung Salak tiasa sumping silaturahmi sareng wargi di dieu. Perjalanan kirang langkung 11 jam. Tadi kuring angkat di bumi teh tabu 10. Dugi ka dieu jam 8 dieu. Lumayan rada leuseuh. Mata ulah lila teuing ngaji nanya. Alhamdulillah kuring ti Bogor tiasa sumping silaturahmi sareng wargi kampung Ngompol. Oh, Cigempol. Niat sejas silaturahmi, mudah-mudahan silaturahmi abdi tiasa ditampi ku wargi di dieu. Bade ditampi, bade insya Allah. Niat kuring ngaji ti bumi indit tadi ti jam 10 ka dieu teh silaturahmi. Punten bisi boga sasangkaan soalna di luaran mah kuring teh digosipkeun Kang ceu punten. Rada panas kana hate, rada hareudang kana ceuli malahan. Digosipkeun naon cenah ge ulah daek ngundang kidalang muda, sebab kidalang muda melamun ceramah ka mana-mana sok neangan amplop. Dengekeun ka orang Cigempol, demi Allah saumur nyuhun hulu kuring ceramah teresep kana amplop mah. Teresep. Buah amplop mah. Kuring ceramah ka ditu ka dieu eceul punten Kang lain rek neangan amplop, tapi neangan dulur. Duit masih eta mah dulur aja. Sugan we orang Cigempol geus dianggap dulur mah ye tungtungna sok mere dukungan. Jeung dulur mah urang teh kudu siring dukung. Ke di mana geus jadi dulur tulis siring dukung tah tungtungna sok mere doa. Duit wae sih eta mah. Saya merasa bahagia abdi ngaraos bingah naon sababna, sebab dina wengi
alhamdulillah acara tabligh akbar semacam ini dapat terlaksana. Kenapa saya berbicara seperti itu? Karena tidak sedikit kan di berbagai wilayah, di berbagai daerah acara-acara model kieu teh teu meunang gara-gara naon coba. Oh eta gara-gara si eta. Mantap uing mah ambok kasih corona nang ujubillah aing mah. Tapi akan proyek cuy. Atuh ngago kanan kadang-kadang mah panitia Kang punten ngondang kosuh Pak Ustaz cenah ge wayah ngadongkap tanggal anu jam anu dijadwalkeun ku kuring teh poe ieu jam ieu tanggal ieu kudu ka ieu ari ninggang deukeut we kana waktuna nelpon deui panitia teh Pak Ustaz cenah ge wayahna acara teh buatal kudung-kudung batal cuk aing teh mun batal kabeh bisa megang pamajikan euy. Alhamdulillah di Cikempol mah tiasa terlaksana. Ya aman teu punten Kang mah saya soalnya punya kisah, punya pengalaman pribadi abdi boga tragedi kisah nyata demi Allah saumur nyuhun hulu abdi kakarak ceramah 8 menit iraha ke bulan Rajab kamari di mana masih di daerah Bogor. Ketika itu saya diundang untuk ceramah di daerah Sukaraja Cipedug Maya. Harita kuring kita ceramah clewe naik kana panggung anyar 8 menit kuring mukadimah panitia ngajleng kana panggung Pak Ustaz cenah ge wayahna geusang. Atuh aing ngahuleng kurang teh ieu naonan aing anyar ge 8 menit heuh wayahna we geus turun. Emangna kunaon itu cenah ge aya Satpol PP Satgas jeung polisi rek ngabubarkeun. Waduh ari kitu ieu aing kumaha ieu heuh geus turun ari eta amplop kumaha cenah. Saksieun di korting bingung aja aku kabayang 8 menit atuh. Tapi alhamdulillah di dieu mah tiasa terlaksana kalayan aman. Kira-kira barang menit ceramah di dieu 7 jam paehan aing teu leutik mangga tuluy 7. Mudah-mudahan ku barokah pangaosan ieu corona si enggal leungit amin. Riweuh teu riweuh teu riweuh. Masya Allah aturan geus rupa-rupa. Awal datang aya aturan PSBB ayeuna PPKM geus level 4 beuki lada aing mah. PPKM geudeung ge IPS matematika we kan itu nama geudeung. Oh hasilnya gitu-gitu keneh ieu PPKM teh kan. Diperpanjang deui hasilnya masih sama saja. Diperpanjang deui hasilnya masih sama saja. Jika nama lamun hasilna tetap sarua keneh geudeung ge ngadu penalti ieu. Mudah-mudahan barokah pangaosan ieu corona sehingga leungit amin ya robbal. Nu kaduana anu dipika hormat nyaeta aparatur negara, para pejabat pemerintahan dikawit Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah. Alhamdulillah Pak Lurah parantos nampak hadir. Tadi saya sareng guring di Lebat ngawangkong ngobrol jeung sajabina kersana Pak Kades teh Bapak Hilman Cahyana Resmawan. Urang doakeun mudah-mudahan bantena sing panjang yuswana amin, sing sehat badana, sing ageng milik rezekina, sing tiasa amanah ngalaksanakeun tugas sebagai pamimpin di lembur urang amin ya robbal alamin. Naon sababna? Sebab teu saeutik Kang ceuk di babaraha daerah mah teu saeutik aparat pejabat anu jadi bangkong bener. Loba teu pejabat anu jadi bangkong loba teu? Aya teu? Pejabat jadi bangkong kumaha cenah ieu Kang? Bangkong di kongkorong kujang kacai ngajingjing cameti geus jadi mangadon ngabohong jeung ngabokong ti tukang kana janji teu daek nepati. Aya nu kitu aya. Nu mana jelemana? Memeh jadi ngomong narek melaan wong cilik geus jadi mah jadi wong licik bener. Ninggang turun bantuan jeung dulurna we unggul beunang teh. Wah mantak emprak eta kabagian sia. Kamari aya bantuan Covid jo 300.000 per kakak kabagian teu. Oh sarua we gitu jo. Tak ambok aing makasih eta. Aya batur kabagian aing tara kabagian. Dulurna mah meunang wae eta. Sahibul Bait Bapak Aceng Sanusi sakaluargi anu sami kubrabados dipika hormat anu parantos korbankeun harta banda tanaga emutan jeung sajabina. Mudah-mudahan ieu pengorbanan Bapak Aceng sakaluargi sing diwales ku Allah Subhanahu wa taala amin. Kumna mah sadayana we nya tadi wincik di wiji-wiji jecak di walang-walang
bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi akin ini emang bibi wong tua wong anom nu saluhureun nu sahandapeun anu sami ku pribados sing kahormat, mudah-mudahan riungan urang sadayana dina ieu wengi sing ngajanteun cukang lantaran hiji sing dihampura dosa ku Allah amin. Nu kaduana sing dibabarikeun milik rezeki pikeun bakal ibadah ka Allah. Nu katiluna sing dipanjangkeun yuswa dina jero taat ibadah ka Allah. Anu terakhir nalika cunduk kana waktu ninggang kana mangsa maut ngaranna mudah-mudahan urang sadayana si maut husnul khatimah netepan iman sinareng Islam amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dipayun mangga urang sami-sami panjatkeun puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah dina wengi ayeuna urang sadayana tiasa kumpul ngariung bongkok ngaronyok batepang wajah batepung laung dina raraga ieu teh haul pangintennya. Haulna keluarga besar Bapak Aceng disebatan hiji-hijina almarhum Bapak Nandi, Bapak Ade Gojali, Bapak Abdul Hakim, oge almarhumah Ibu Habibah. Urang doakeun mudah-mudahan ya almarhum almarhumah keluarga besar Bapak Aceng kumnama almarhum almarhumah urang sadayana nu parantos tilar dunia leuwih ti heula di alam barzahna mugia sing dikucuran ku rahmat sareng magfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Nu kaduana shalawat serta salam mugi tetep dilimpah curahkeun ka junjungan urang sadayana paduka anu mulia anu ngaranna geus kacelupak kana ngewu kalau ka Janapria ka Jamparing ka angin-angin ka koncara mancanagara di bawah komarap pamimpin adil serta bijaksana sidik tablik amanah jeung patonah geus ngajadikeun sifat pokokna yakni junjungan urang sadayana wastana Kangjeng Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di dunia urang sadayana sing kenging tarbiyahna Kangjeng Nabi, di akhirat sing kenging syafaahna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sataacan pribados ngalajengkeun kana cariosan para lu nu disuhun hampura anu tada ninggalih nu di pamri bilih kirang tata titi duduga prayoga celogog sareng sajabina maklum ciri sabumi cara sadesa cawadah tutung biritna sacarana bilih aya cara nu kacenak ti desa nu kabantun ti kampung kajingjing ti pakemitan bilih aya nu kasinggung kolbu kagadrik ati kagabrag manah pribados nada hampura ka wargi di dieu bade ngahampura moal insya terutama ka para alimil ulama, ka para ustad, kasepuhan, guru-guru kuring di hapunten pribados lain istilahna endog mapatahan ka hayam nitah ngojai kamari murag kencai ka luhur kan ieu mah urang sami-sami ngarojong doa kanu keur dihaulkeun mudah-mudahan sakali deui almarhum almarhumah keluarga besar di dia khususna umumna keluarga urang anu parantos ngantunkeun alam dunia leuwih ti heula di alam barzahna sing dikucuran ku rahmat sareng magfirah Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya rabbal alamin. Tuh alhamdulillah geus 20 menit tareh kana gajihan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, di hiji sisi Pak Aceng sakeluargi ngayakeun acara haulan teh sejak hayang ngaduakeun almarhumah. Tapi di hiji sisi ieu teh mangrupakeun pepeling pikeun urang sararea. Pepeling naon pepeling pikeun urang yen urang oge hiji waktu bakalan nuturkeun almarhum, hiji waktu urang oge bakalan boga sertifikat nyaeta ALM. Almar bakal maot urang oge euy. Mantap hirup ulah kajongjonan teuing da urang teh bakalan ngantunkeun alam bakal sakabeh anu hirup di alam dunia bakalan ngantunkeun alam dunia maot ngaranna jeung ari maot deui punten rahasia sahanu nyaho sahanu apal ari ngaran maot mah buat teuing ayeuna urang keur babalah katakan model kieu buat teuing ayeuna urang keur kumpul ngariung kieu balik ki dieu di imahna sewang-sewang ibu-ibu geus dipegat ke Ijroil sia tah isukan teh diumumkeun ku DKM teh innalillahi wa inna ilaihi rajiun ceonas maon aya ceonas aya ceonas aya oh syukur aya eueuh mah lamun aya bual maleo geuing sahanu apal ari ngaran maot mah rahasia ayeuna urang keur jag-jag kieu ayeuna urang keur kumpul ngariung kieu isuk page kok sahanu ngajamin urang bakalan hidup keneh betul mantap ulah kajongjonan teuing hirup di alam dunia teh euy
sing emut ku ayana urang ayeuna memperingati haul kieu teh mangrupakeun pecut pikeun urang mangrupakeun pepeling pikeun urang yen hiji waktu urang bakalan nuturkeun almarhum ku sabab urang sadar yen urang bakalan ngantunkeun alam dunya maka siapkeun ayeuna beungpeung keur hirup beungpeung keur cager siapkeun ku urang di ayeuna da sabada maot teh urang teh bakalan ngantunkeun sakur-sakur anu aya ayeuna di alam dunya iwal tisarupanya eta amal pagawean urang jeung aya amal dari melak cabe buah cabe melak bonteng buah bonteng melak hade buah hade melak goreng buah goreng harta banda anu loba moal dibawa pangkat jabatan anu luhur teu nuturkeun istri geulis teu maturan salaki kasep teu maturan ibu maot sugan salaki daekeun maturan saminggu we di kuburan daekeun moal kilo poe lah kilo poe sapoe dah paling ge meweknya paling mama kunaon mama teh mau ti heula meureun bapa teh sare sorangan aya babaturan anak Kang sing sabar teu kuat cenah ge Kang itu ajaran dah mana lah kawin deui bener mau nu rek dibanggakeun ku urang salaki kasep teu maturan harta banda loba teu maturan ibu ayeuna boga harta kakayaan anu pohara akang ayeuna boga harta banda anu loba minangkana ibu ayeuna weh boga harta banda boga emas gelang rimbil boga kongkorong buka anting boga gelang ibu maot dibawa teh eta gelang ai ibu gelang teh apa ini ngana tuh kumarek dibawa boga dihantu ai ibu gelang teh astagfirullah lu leutik lah cincin innalillah lu leutik anting atau anting sasa lagi nasi tegak beranting-anting aja oh iya mah anggap ece gaduh gelang ayeuna ece maot eta gelang di bawah tuh di kamanakeun kan ibu mah maot iya mah nanya ka ibu ayeuna boga gelang ibu maot eta gelangna di bawah teu di kamanakeun pan ibu mah maot di imah meureun gelang teh dikantunkeun di urusan kudu hirup lamun teu ku anakna ku salakina lamun salakina soleh bager meureun gelang teh dimanfaatkeun hasilna dipake sedekah atas nama eueuh lamun salakina jendil oh bener dipake bobogohan deui bobogohan teh jeung babaturan eueuh dina grup WA nyeri hate aing mah mantak naon urang dibanggakeun ku urang harta banda anu loba teu maturan pangkat jabatan luhur teu ngajadikeun jaminan salaki kasep teu nuturkeun istri geulis teu maturan mantak persiapkeun batu urang sabada ngantunkeun alam dunia teh naon batu urang teh nyaeta amal pagawean aya dua rupa amal hade jeung amal goreng eta duanana bakalan jadi batu urang jeung amal goreng bakalan jadi hiji makhluk anu goreng patut maturan urang amal hade bakalan jadi hiji makhluk anu hade rupa anu sae anu seungeut bakalan jadi batu urang ayeuna tinggal introspeksi kana diri sewang-sewang urang sadar urang yakin yen urang teh bakalan maot yen urang teh bakalan ngantunkeun alam dunia kira-kira geus boga amal naon urang sabada urang ngantunkeun alam dunia tinggal ngeunteng we kana diri sewang-sewang penting nginget-nginget kana bakalan datangna maot pan ieu dawuhan Kangjeng Nabi aksiru min dzikri hadimil ladati dawuhan Kangjeng Nabi sing sering anjeun nginget-nginget kana bakalan datangna penghancur kenikmatan dunia sing sering anjeun nginget-nginget kana bakalan datangna penghancur kelezatan dunia naon ari penghancur kelezatan dunia teh nyaeta sing sering nginget-nginget kana bakalan datangna maut osok nginget-nginget kana maut osok iraha mun aya nu maot mun aya nu maot kakara urang mah inget ya Allah si eta kamari mah ngawangkong jeung urang heueuhnya ari ajal mah ya Allah harita ingat harita balik we ka imah poho deui wae paneh aksiru min dzikri hadimil ladati
sing sering anjeun inget-inget karena bakalan datang nama nu mantap punten Kang Ceu di masjid aya pasaran teu aya pasaran teu tak eta pasaran teh ternyata hakikatna ngelingan ka urang lamun di bulegedegeun eta pasaran teh ngomong ngan teu kadang we ku urang setiap urang ngalangkung pasaran teh ngomong cek pasaran kumaha cek pasaran unzur ilayya biaklik pasaran ngomong teh annal muhayya linaklik ana sarirul manaya kamsara misli bimislik cek pasaran unzur ilayya biaklik tingali mang bibi tingali kaula cek pasaran ngan omat tingalina kaula ulah ngan saukur ku panon anjeun hungkul tapi tingali ku akal anjeun cek pasaran naon sababna annal muhayyalin naklik kaula teh bakalan mindahkeun anjeun mang bibi hak syariatna mindahkeun ti bumi ka pamakaman hakikatna mah mindahkeun urang ti alam dunya ka alam barzakh ana sarirul manaya cek pasaran kaula teh ranjangna jalma maot rumantak hirup tong sombong ke dunia boga imah gedong tong sombong ke dunia boga mobil mewah engke mah pasaran ranjang urang teh kamsaro misli bimislik cek pasaran geus loba contoh dianterkeun ku kula eta teh pikeun contoh araranjeun sing sering nginget-inget kana bakalan datangna mah ngarah naon ngarah hirup teu kadedemes teuing kana urusan dunia Kang Ceu urang maloba teuing lalaura kana ibadah teh da bongan nempel ke teuing ieu penyakit hubung dunia teh resep teuing urang mah kana dunia cinta dunia padahal ieu teh musuh dunia teh musuh hakikatna Imam Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi anjeunna kantos nyaritakeun dauhan anjeunna i'lam annal laka arba'atan minal a'da'i tuhtaju ilaiha an tujahida kulla wahidin minhum kanyahokeun ku anjeun yen aya opat musuh dina diri urang mana anu opat teh di antawisna nu kahijina nyaeta dunya hakikatna dunya teh musuh pikeun urang naon sababna sebab gara-gara dunya mansa bisa cilaka betul gara-gara dunya dauhan Kangjeng Nabi hubbul mali wa syarafiyun batani nifaqo fil qalbi jelema lamun cinta teuing kana harta kakayaan jelema lamun cinta teuing kana pangkat jeung jabatan maka bakalan timbul rupa-rupa penyakit dina hatena gara-gara kadedemes teuing kana urusan dunya penyakit hate sok dararatan ninggal teu boga tatangga beunghar panas aya nu kitu aya tatangga kebeuli motor ngadadak murian tetanggana kabeli mobil setruk tetanggana kajian imah gedong panasan padahal dina urusan dunia Kangjeng Nabi ngadauh unzuru ila man asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum dina urusan dunia ulah sok ningali wae ka luhur tapi tingali kahanda ternyata lamun diemutan ku urang mah geuningan Kang loba keneh nu leuwih balangsak nu leuwih ripuh tibatan urang leres lamun urang boga mobil mantakna syukuran ka Allah Gusti alhamdulillah ya Allah abdi magaduh mobil kamana-mana teu kahujanan kamana-mana teu kapanasan geunaheun ya Allah na mobil mah geunaheun tatangga mama tatangga uwi mah kabeli mobil ngan saur kabeli motor mah lamun hujan ripuh jibruk na mobil mah geunaheun teu kahujanan cek nuna mobil cek nuna motor alhamdulillah ya Allah abdi mah kapasar kene motor kemana-mana geunaheun tinggal ngagas komo tetangga sabelah mah karunya teu kabeli motor acan ngan saukur kabeli sapeda ka sapeda mah cangkeul kudu ngagoel sukuna oge bareuh sukuna oge bareuh cek nuna sapeda alhamdulillah ya Allah abdi mah kapasar kene sapeda kemana-mana geunaheun tinggal ngagoel komo lamun bagi kudunan mah geunaheun tinggal ngagorolong kan heureum memilih tanjakan doang rada eungap tapi alhamdulillah ya Allah sakit oge abdi mah kapasar kene sapeda komo tetangga sabelah mah tak kabeli sapeda acan ka mana-mana leumpang syukur oge rorombeheun cek nu leumpang alhamdulillah ya Allah abdi mah cenah leumpang bisa ka sakolahan bisa ka mushola bisa hadir bisa ka majelis taklim bisa ka warung komo tetangga sabelah mah setruk teu bisa leumpang di kamar we manehna cek nu setruk alhamdulillah ya Allah setruk oge jag-jag keneh dahar masih kena mirasa ngadar baso ngeunah ngadar mie ayam ngeunah ngadar seblak ngeunah ngadar cilok ngeunah
da si eta mah setruk oge ada gembul ceul komo tetangga sebelah mah koma teu bisa kukumaha nginum teu bisa daang teu bisa cek nu koma alhamdulillah ya Allah koma oge hirup kene komo tetangga sebelah mah paeh teu balik deui artina di dalam urusan dunia ulah sok ningali wae kaluhur tapi tingali kahan naon sababna sebab punten moal aya waregna urang lamun budak-budak urusan dunia betul tidak akan merasa puas moal bakalan ngarasa mahu boga motor hiji hayang dua geus boga motor dua hayang tilu geus boga motor hayang boga mobil geus boga imah can alus hayang imahna alus imah nang geus alus eusina can aralus hayang boga kulkas oge nu 17 pintu mun aya moal aya waregna pantes dawuhan Kangjeng Nabi laukana li ibni adam wadiyani min mal labatagha salisan andai kata anak incu Adam ngagaduhan harta 2 bukit 2 gunung apa ia akan puas dengan keadaan seperti itu tidak justru bakalan neangan bukit anu katilu muang aya waregna budak-budak urusan dunia mah mantap ulah kada demes teuing urang ka urusan dunia teh ye ulah panasan ieu mah kumaha tatangga ngiridit mobil manehna anu riweuh aya nu kitu aya heueuh co meureunna tetangga ngiridit mobil manehna anu riweuh kacas kucus ka ditu ka dieu ojo eta teh nyangka si eta gablegeun mobil alah nang ngiridit mending ojo nyaho aing ge eta di mana mayaranana nya ojo teu nyaho yara tuyul meureunna jo baturung ngiridit manehna anu riweuh arek naon kudu riweuh urang da batur anu ngiridit batur anu riweuh mayaranana ieu pan gara-gara penyakit hate ye urang mah teu kaopan tatangga maju usahana panas padahal mah punten dina urusan dunia masing-masing geus aya bagianana masing-masing geus aya warisna masing-masing geus aya hakna si anu bagianana kana dagangna anu lancar si anu bagianana kana tanina ka urus si anu bagianana kana bisnisna maju masing-masing aya bagian da punten ceuk Kang Maah minangkana diturutan ku urang dengan model yang sama dengan praktek yang sama tapi punten lamun lain bagian urang ada moal aya kamajuan leres contoh tetangga sabelah ceuk manehna muka usaha teh usaha rumah makan misalnya rumah makan teh maju konsumennya banyak pelanggannya dari mana-mana akhirnya keuntungannya besar bisa kabeli mobil bisa kabeli motor bisa munggah haji bisa nyeun imah gedong urang teh panas ya diturutan sia ku aing diturutan ku urang muka usaha nu sarua muka rumah makan dengan konsep yang sama dengan model yang sama rasanya sama harganya sama tapi punten lamun eta lain bagian urang ada moal aya kamajuan leres model dongeng geuning baheula ceuk dongeng Kang baheula zaman Belanda aya awewe aya budak awewe make underrok ngan teu make celana jero dengekeun heula nya aya budak awewe make underrok teu make celana jero iya budak awewe teh ece akan kalakah naik tangkal kalapa bari make underrok teu make celana jero teh angsrot kabayangnya make underrok teu make celana jero naik tangkal kalapa meureun lamun aya angin ngageleber teh kadeuleu meureun nya angsrot aya menir orang Belanda ngaliwat ruas manehna celenggeu kaluhur teh wah saya apa tuh turun ibu budak awewe teh ditegur ku menir deuh teuing neng kenapa kamu gak pakai celana jero nggak punya menir nggak punya untung menirna bager kan ya udah saya kasih kamu uang 50.000 belikan celana jero eta budak atau dibere duit 50.000 lompat ka imahna bebeja ka indungna mama neng menang aci saya 50.000 disaha sia ti menir ari indungna panasan deui sirik kana rezeki anak teh ari eta kumaha lalakonna sia neng teh make underrok teh make celana jero naik tangkal kalapa digorokan ku menir pasien aci saya 50.000 wah cek indungna bisnis ya bisnis ya. Pikir indungna sakitu teh anak aing
komo aing indungna diturutan ku indungna kan maneh nama ke underrok teu make celana jero naik tangkal kalapa angsron bener mandir ngaliwat deui celong lo kalau gua wah jabring weh turun ya si ibu deh ditagor kenapa kamu nggak pakai celana jero nggak punya mandir nggak punya bener kang mandir nah bager ya udah saya kasih kamu uang 2.000 belikan silet kalau dicabik gitu gue loh ini bala gitu amit-amit punten eta praktekna sarua gaya na sarua tapi geringan hasilnya mah beda betul itulah di dalam kita kehidupan sehari-hari ulah sok sirik pidik ini dan kijail kaniaya kata tangga anu maju dina usahana anu maju dina hiyudang sebab masing-masing aya bagianana kahade lamun jelema geus kaentepan ku panyakit hubud dunia ye pikeun jelema teu gableg mah sok timbul sifat iri dengki panasan gara-gara dunia ninggang we beunghar timbul deui panyakit hubud dunia naon panyakit hubud dunia pikeun jelema beunghar sok sombong hirupna betul aya jelema beunghar sombong di aya jelema beunghar sombong aya nu mana jelema kita hadir dengekeun kang beunghar dengekeun eta harta banda anu loba lain nu anjeun pangkat jabatan anu luhur lain nu anjeun tapi eta mah ala kadar titipan mantak hirup mah turutan jika tukang parkir mah tingali hidupna adem ayem mobilna loba motorna patalayah teu sombong tukang parkir bener sombong teu tukang parkir kunaon tukang parkir teu sombong oh nyaho batur heuh kenapa tukang parkir tidak sombong sebab manehna boga prinsip yen mobil anu patalayah lain mobil kula motor anu patalayah lain motor kula tapi eta mah ala kadar titipan cing implementasikeun kana diri urang pangkat jabatan anu luhur lain nu urang titipan pangkat jabatan lain nu urang titipan harta banda anu loba lain nu urang titipan naon urang disombongkeun ku urang ala kadar dititipan kahade panyakit hubud dunia lamun jelema geus cinta teuing kana urusan dunia panyakit hate daratang mantak salah sahiji ubarna nyaeta sing sering nginget-nginget kana bakalan datang nama mau secara pribadi Kang secara pribadi lamun jelema geus kaentepan ku penyakit hubud dunia penyakit hate daratang tapi secara umum lamun umat Islam dangukeun ya lamun umat Islam pada umumnya sudah terjangkit penyakit hubud dunia maka hati-hatilah ketika itu umat Islam akan lemah ayeuna karasana ku urang punten 14 abad yang lalu baginda Rasul telah memberikan sebuah peringatan bahwa Kangjeng Nabi hiji waktu bakalan aya hiji mangsanya eta umat Islam teh lir ibarat satu hidangan di hiji meja anu dirongrong diriung ti kidul ka tuhu ti kenca ti katuhu ti kidul ti kaler ti wetan jeung ti kulon dirongrong digulung eta kadaharan teh umat Islam digambarkeun seperti itu lemah umat Islam pada harita bagaikan buih di lautan banyak tapi tidak ada manfaatnya kenapa umat Islam akan seperti itu karena panyakitna datang nyaeta penyakit alwahan naon ari penyakit alwahan teh hubbud dunya wa karahiyatul maut di mana umat Islam geus loba nu hubbud dunya cinta tingkana dunya oge sieun kana bakalan datang nama maut mantap karaos urang Kang punten umat Islam ayeuna loba nama ngan jiga nu kurang kakuatan leres lemah urang dina sagala widang ekonomi urang lemah hargaan kumaha cek dolar aturan kumaha cek orang barat ayeuna corona punten saya bukan suujon tapi di satu sisi kita harus teliti kenapa karena tidak sedikit ku ayeuna corona aturan anu dijieun ku WHO saeutik lobana ternyata ngaleungitkeun kana pasunahan anu aya betul
titah jaga jarak, sholat titah jaga jarak, sasalaman teu meunang kudu kieu tah, sasalaman teh jaga jarak. Mantap keur anyar-anyar mah aya corona, pejabat aya anu riweuh. Pejabat aya anu riweuh kumaha heuh panik beunannya kuateun degikeun ka dina status WA, dina status Facebook kantos rame. Ada seorang aparatur negara manehna nyieun pengumuman. Kumaha pengumumanna? Wayahna cenah ge ka ibu-ibu, ka bapak-bapak, keur masa pandemi seperti ini hubungan suami istri pun tidak boleh. Teu meunang cenah teu meunang. Wah bisa botak cai aing teh ieu. Boleh cenah ge boleh pun hubungan badan asal jaga jarak. Jaraknya 1 meter. Sepuing teh emang hubungan aing sapanjang gantar. Oh sakapung masuk aneh ya. Kahade. Umat Islam sekarang karena terjangkit hukum dunia, terjangkit penyakit awahan, maka umat Islam lemah urang dina sagala rupa. Budaya urang geus ampir kalindih ku budaya barat leres. Mantap kahade Kang urang teh ayeuna keur cicing di akhir zaman. 14 abad yang lalu baginda Rasul telah berkata, ya'ti 'alan nasi zamanun la yabqa minal Islam illa ismu. Bakalan datang hiji zaman di mana eta zaman teh umat Islam ala kadar ngaranna wungkul, umat Islam ala kadar identitasna wungkul, umat Islam ala kadar KTP-na wungkul, tapi tingkah polahna kalakuanana geus jauh jeung nilai-nilai Islam. Maka apabila itu sudah terjadi, hati-hati, itu merupakan min alamatil qiyamah, ciri bakalan terjadina kiamat. Karasa ku urang ayeuna nya umat Islam anu aya geus ampir leungit ciri kaislamanana. Tingali ku urang umat Islam ayeuna, budak-budak ayeuna we heulaanan geus beda jeung budak kapungkur leres aja. Karaos ku urang, karaosnya tina kadaharan punten pas sahibul bait abdi upami balik ngaji biasana sok dibekelan, balik deh sok dikardusan cawu 2 tur we. Nu geus bakaka 2 cangegang biasa karung bolu 3 loyang. Ieu mah geus ieu can ranginang tak eta dibawa ka imah ceu ranginang teh sok diasongkeun kanu jadi anak tak asep jadahar ranginang kalkah nembalan pan what is the meaning of ranginang geus teu wauheun budak ayeuna mah kana ranginang teh da eta pan kadaangan ge fried chicken, mid chicken, hamburger duit ger pasehan hamburger ada deh. Mantap budak ayeuna mah punten tong bororing tina kadaangan tina adab-adaban ya geus beda jeung budak kapungkur leres teh. Karaos teh ku urang abdi da budak baheula ceu emut keneh cariosan sepuh cek sepuh teh kasep upami ngalangkung ka saluhureun tungkulkeun mastaka ciri hormat anjeun ka saluhureun. Nah budak ayeuna tong boroning ka batur bapana keur ngopi hareupeun tikwi katubuk bapana kopina bahe. Sorry be mahi gitu ke udah ayeuna heupan ka baba teh bokap aya namanya ka umina nyokap ka akina nyakop beuneunan ka ninina nyokep beuneunan nya heuh geus jauh budak ayeuna mah ya Allah tina budaya geus ka barat-baratan geus resep kana budaya Sunda. Tapi punten disebut Kiai Dalang naon lalakonna bejakeun tong tak kuring teh ceu boga karesep da kuring mah ti baheula ti leuletik ti usia 3 tahun 4 tahun sateuacan pun rama ngantunkeun alam dunia pun rama teh pupus usia abdi 5 tahun ti sateuacan pun rama pupus teh abdi sok dibabawa ku pun rama nyaeta nonton kana wayang golek pun rama teh resep kana wayang golek akhirna kuring oge resep ti leuletik kana wayang golek teh taku sabab modal resep kuring kana budaya Sunda khususna wayang golek tungtungna sok nuturkeun kuring teh kumaha gaya dalang ti leuletik sok gegereman jiga dalang. Mantap sok disebut ku babaturan mah harita teh kuring teh si dalang dugikeun ka ayeuna kuring aya nasib jadi mubalik disebut weh kenal lakobeh ki dalang muda tak kitu lalakonna mah pratekeun tong ieu ngadalang heula wios mana nu eta teh Pak Hajat mana Pak Hajat Sohibul Bet di mana punten Sohibul Bet punten ngahaja-haja mah ya manggil wayang golek komo giri hajat tilu puluhan juta ieu mah sedang we sakitu mah sedang gitu
kan alhamdulillah kuring teh ngaturkeun nuhun ka Pak Aceng henteu mesen soalnya beberapa kali kuring ngaos ke daerah Garut mah sok dipesen gunung ngondang teh dipesen kumaha dipesen titah mawa wayang golek nah jadi kuring sok ngahaja lamun dipesen mama manggul wayang golek aya genepna aya 7na dibawa kumaha pesanan dipanggul wayang golek teh ngan ceu kuring kok dibawa wayang golekna ngan hargana beda aduh pan beda caritana eta mah meuli wayangna ge aing mahal aja katambah heureun deui ari mobil leutik heureun mau wayang golek teh ke besek sok saeutik bentar kayak nama nuhun baceng ngan ulah dibedakeun ya teh ieu teh bade kada langgap yos ieu mah saeutik we hiburan saalitnya iraha deui haul ngadalang bener urang kaluarkeun suara Abiasa Arjuna jeung Gatot Kaca dangukeun jempe ngadalang heula ieu mah aya besek segala arek besek heula arek ngadalang heula ieu teh lain mun geus datang besek teh engeusan cenah lain ngadalang mah ge encan heuh ke heulaanan lah heuh da eta atuh pan jadi narajokeun besek tungtungna aing dilalaurakeun ieu ieu teh bade ngadalang heula bade oh arek aya sugan da moal Abiasa Arjuna jeung Gatot Kaca dagu kejempe ulah anu calangap moal jadi aing ngadalang komo lamun narajokeun mah besek mah Abiasa Arjuna jeung Gatot Kaca dagu kejempe ngantosan kodong pesan heula daung perjalanan teh 11 jam uing deui Abiasa Arjuna jeung Gatot Kaca dagu kejempe heuh arek heudeung atuh lokaseuring geura ge Abiasa Arjuna jeung Gatot Kaca dagu kejempe sakedapen betengna wangsul marganipun betengpun galih alis manis melas melis leleikeun pangandika Abiasa datang aya kubagja kanca kasumpingan incu buyut tipu serdaya amarta bagea kaharep Arjuna incu eyang nah Arjuna kaharep beda deh sorana kos kieu banget nah aja nah nyung seurikeun sok ieu mah da kasep uing komo keur lengoh mah masih keneh bujang kabogoh buat 20 genep aya hari teh ayeuna boga anak dua rada petot teh Arjuna kaharep beda deh sorana kieu Arjuna nampi nuhun kana naon rupiah pembageh eyang kalayan ujuk sumangga ngahaturkeun sembah batos kuhunjuk panjenengan bantuan atuh noneng nang bantuan diterima pujastuti hidup kasih kalih nati eta yang hapunten putra tina segala kata melaran siling malum kasep ngaran-ngaran manusia pantungkul tempat kaluluputan tangga tempat kalelepatan semenit genti sajam robah janji sore rajin taraka pake isu ta eta manusia ngaranna tansah di ajeng-ajeng yang ayah pikir saeunaon purwa yang kersanimbalan ke heulaanan saperkara yang tesono kadua perkara ada hidup teh tesorangan ka dieu jeung saha kasep ka dieu sareng pun alok Raden Gatot Kaca putrana Kakang Bima eyang kaharep Gatot Kaca putu eyang tah kaharep Gatot Kaca beda deui sorana kieu Gatot Kaca mah ieu lain embe Gatot Kaca eta teh ciri khas lamun Gatot Kaca mah Jawa Barat teh ngagerem lamun Jawa Tengah Gatot Kaca teh ngagerem tapi nyoy gitu ngagerem Gatot Kaca teh lain moh lainnya nampi nuhun karana rupihal pembagi kalayan ujuk sumbangga ngahaturkeun sembah sungkem kuhunjuk panjenengan ya
diterima puja stuti hidup Gatot Kaca ngan eyang teh menta dimaklum hidup jauh di jugjug anggang di teang ti Bogor ka Cidaun teh geuninganan teu disuguhan naon ngan saukur aya cai we ting jalajar jeung ieu daun bilih ieu mah bilih hidup pundung menta hampura eyang dina dangat ayeuna menta dimaklum anu mawi eyang kumaha anu mawi kamari putra keur ngaji ka daerah Garut mah eyang kumaha nya dina meja teh nembrak eyang nembrak naon aya jauh eyang